Beda tempat, watak sarua. Gelap henteu ngan saukur aya. Eta aya di jero urang. Nunggu waktu anu nyeret urang ka dunia lain. Anu pinuh ku kasieun. Bapak, tos siap tuh acan. Hayu orang angkat ke sekolah. Ya, tuh Arin bapak teh nuju ngelap motor. Kira aku tidak tingali. Mungkin kasiangan Bapak, kan itu sekolah pertama Arin. Ya, tuh hayu Arin. Wah, sekolahnya lega. Megah deh. Arin, enggak atuh urang daftar heula. Nyanyi apa? Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Adam nya. Nuhun, Bu. Mana cari Pak? Nuhun, Bu, sapertosan kelas kantos waktu dicarioskeun abdi bade kalian urang kali abdi sekolah di dieu. Bangun Pak, ini mah Arinnya. Nuhun, Bu. Kalau saat ibu teh wali kelasnya 12 BR2, jantan Arin teh di wali kelasan ku ibu. Oh, mohon Bu. Arin bapak we heula atunya. Ibu abdi ngaliat urang kali abdinya. Mohon Pak. Ku abdi di kantor heula nya, Bu. Mohon Pak. Assalamualaikum anak-anak. Mangga Arin kapayun. Anak-anak, dinten ayeuna urang kedatangan murid baru. Mangga dengerin biasa diperkenalkan. Nepangkeun nami abdi Arin alihan ti SMK Bandung. Mangga Arin bisa kali sareng Maya. Arin. Hei, abdi Mayan. Abdi Arin.
Jadi mana nih? Pengumuman sekolah lah. Siap. Rek mah. Andra. Sela. Terus daripada maneh jeung si Andre mending kana jeung urang. Naon sih? Mai, kan aya tugas bahasa Sunda. Kumaha mun mayang ngendong di aring? Ih, era atuh kan orang teh keur geueuh kamari. Atuh teu naon kan kita udah besti. Boleh. Pengumuman khusus kelas 12 segera berkumpul di lapangan. Aya Ari, Rin, Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, aya pengumuman salit. Ya teh kan. Oh, jadi ayeuna si Ari. Assalamualaikum, Arin. Mayang, kayak kalebet. Neng, cari. Oh iya Neng Maya, rerencangan Neng Arin. Muhun, Pak. Neng teh bade wengi. Muhun, Pak. Neng linggih di mana? Di Rahayu. Sok we nya teh dilajeng ku Bapak bade di kantun bogoh heula. Nya, Pak. Mai, Ari nu tadi patabrak sareng Arin teh saha sih? Oh, eta mah si Mai. Tinggalnya ku Arin bade ditinggal di kota. Aduh, ya soal. Ih, nah ieu tugas maka tadi kerjakan. Padahal gampang. Encan we kunaon emang? Emang bisa? Bisa. Jadi kieu nya tugas ieu teh. Arti teh Ngerti. Sal. Itu teh kan si Andre. Jeung saha eta? Saha si anjir? Centil. Wah, kudu disingkirkeun sel. Tapi kayak orang tuh kan si Dara, orang video, orang viral keren. Mayang. Non. Kurang kan kenalan kan? Andre. Arin.
Dara, dia Dara. Sok Dara, tuturkeun urang. Kunonya iya nya. Kunon itu astagfirullah. Ayo, ibu tolongin. Punten punten. Sel, yuk kumaha Sel? Mai, dengar sama Mai. Ibu punten kamu dinten ayeuna murid-murid dibubarkeun heula soalna pada pengevakuasian bilih kaganggu murid-muridna. Mohon Bu hatur nuhun bantosannya Bu, segera dievakuasi we. Nya Bu. Orang kapal perpustakaan yuk. Ayo. Lu tadi di saha Mai? Saha perpustakaan lagi kosong. Bayang haring pohokeun we urang maca buku we yuk. Mai. Tapi saha? Ih, tadi coba buka. Nanya. Apa? Si Andre. Kan iya buru. Wah, bad bisnis teh. Encan. Can beres. Aduh. Hai. Sorry, mau. Halo? Halo Andre, bisa tuh? Orang kalebak ayeuna. Kalau orang kalebak? Orang Ayah? Jangan kau Cina, weh. Kecil becak. Kunaon ieu teh? Naon ieu teh? Orang tadi mangi HP. HP saha? Buka we yang kayak mana nyaho. Nyaan masih wani deketin si Andre. Sel. Masih wani
Siapa sih kau pasar? Dania, ayo coba. Tak pernah terbayang akan jadi seperti ini pada akhirnya. Semua waktu yang pernah kita lewati bersamanya tak hilang dan sirna. Hitam putih berlalu, janji kita menunggu, tapi kita tak mampu. 1001 cara kita lewati untuk dapatkan semua jawaban ini. Bila memang harus berpisah, aku akan tetap setia. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Tak bisa untuk teruskan dunia kita berbeda. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Mak, sisalan ke kaki anak orang. Halo Pak. Sanes, ieu teh acis bulanan teh tos menipis. Kapan jika ini kemarin seminggu terus dikirim ke bapak? Ya, atuh kan kebutuhan di mana opa beureun. Kan jika ini ke bapak dia dikirim 1 juta kan? Punya teman kami. Jadi masalah. Yang kebutuhan si Dania Mama kan yang bayar SPP OG. Terus yang kebutuhan di IMA OG deh. Ini pulau Cina budak teh eta malin aya bayareun keuneun meureun yang pake ulin wae. Kumaha deui atuh budak teh da kudu sakola. Budak sih sama sarua aku sama nih bapak minta ampun di kadang itu udah jauh ti kolot teh. Ayo dimanja. Geus tah suka mah diantarkan ku aing ka kolot maneh mantap aing ngagawe. Nyian surat talak lah suka mah. Urus tak yang budak teh. Capek deh kak. Ayo ngiriman duit ayo itu cukup. Arin, iya Dania.